صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan wa yakhruju ruhul mu'min min jasadi kama yakhruju sya'ru minal 'ajin. Langkung dipayun sami-sami orang sanggakeun puja sinarang puji ka Rabbul Izzati anu maha suci, nu parantos maparinan mampirang nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinarang nikmat Islam. Ku ayeuna nikmat tersebut urang tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat nu insyaallah pinuh ku rahmatul maghfirah ti Gusti Allah. Sholawat miwah salam mugia selalu tercurahkan ke baginda Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in la yaumil qiyamah. Fabil ikhtisaril kalam nuku kaula dipika hormat tu diteda doa pisan kasadayana para alimul ulama, para asatid, para hujjah, para sepuh pilih sepuh ya ahli tempat. Untuk tiasa disebutkan hiji-hijina insyaallah tengurangan rasa hormat kaula. Bil khusus pisan ka keluarga besar almarhum al-maghfurlah Syekh Rabbi Abi almarhum Didi yang menuju diholkeun Abdi Kiai Jamal. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya keluarga, sadaya kiai, sadaya kasepuhan dipaparinan sehat wal afiat jasmani sareng rohanina. Paparinan panjang umur tur barokah. Hukumna kita dari para muta'alimin, para santri, mudah-mudahan sing dipasihan ilmu nu manfaat. Hukumna orang sadayana nu hadir dina ieu tempat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalayan kudrat iradat inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah gerak kersaning Gusti kaula tiasa silaturahmi ka dulur-dulur kapun guru di dieu. Mugia silaturahmi ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Samemehna nyuhunkeun dihapunten lantaran Cilongok mah Tangerang, khususna Cilongok bahasana kasar, bahasana bedo sogor, beda jeung urang kulon mah diajak lembut bisa, diajak kasar bisa, mau ngobrol jeung orang dak mah lembut bae mah. Tapi talan meureun ku beda bahasa ngan memehna nyuhun ka dihapunten kapun guru kasadayana kasepuhan ti dieu. Para jamaah rahimakumullah,
anu urang geus kamaklum Kangjeng Nabi ngagaduhan asma Muhammad, anu mana asma Muhammad lamun cek ilmu kirata mah kira-kira nyata beja ngaji mah parantina urang dia mah nyata adalah ngabogaan 4 huruf, hiji mim, 2 ha, 3 mim, 4 dal, anu mana setiap per hurufna ngabogaan makna masing-masing. Mim nu pertama adalah maujudul khalaiq bisababi, ayana sakabe makhluk disababan ku ayana Kangjeng Nabi, kulantaran kagebu ku hadis kursi laulaka lama khalaqtul aflak. Ieu teh pangbeakan bahasa, pangistimewana bahasa Gusti Allah ku mika deudeuhna ka Kangjeng Nabi anu jadi junjunan urang sadayana. Henteu ngabahasakeun ka Nabi nu sanes mah wungkul ka Nabi urang wungkul. Kos urang bae lamun bebeneran bogoh ka hiji awewe geus cinta pisan, geus hese digoyang kasar punah teh bisa, karodiah teh bisa sarwiti bae. Bang udah ngomongna gitu, tanpa ada kehadiranmu Iwit seolah-olah aku hampa dan tidak ada. Kayak bodong sero lah. Atuh laulaka lama khalaqtul aflak mun eueuh anjeun Muhammad kaula moal nyieun rodiah, moal nyieun jahit, moal nyieun bakar, moal nyieun urang cilongok, moal nyieun urang manja, moal nyieun dunia langit beserta eusikna. Allah wa fi riwayatin ngadamel nur Muhammadiyah awalan. Sabada tieta Allah ngadamel sajaratul yakin, tangkal yakin nu ngabogaan bi arba'i amsonin 4 pangpang. Kemudian Allah ngadamel durun bayudha kamisli paus, ngadamel inten berlian anu bentukna disarupakeun jeung manuk merak. Kan bagus manuk merak mah. Nu dibawa ku kula mata kos kotok kerintik nongeng ka langit kabeh. Kotok kate segala orang kami geus peupeurieun. Geus wujeuleun. Kemudian nur Kangjeng Nabi ku Allah dialihkeun ka eta inten. Setelah dialihkan ke eta inten, ia inten ku Gusti Allah ditenden dina eta pangpang tangkal yakin. Nur Kangjeng Nabi maca tasbih ka Gusti Allah selama 70.000 tahun. Wa fi riwayatin sabada 70.000 tahun Allah ngadamel mir'ah kaca. Kemudian ia kaca ditenden di payunan nur Kangjeng Nabi, ditenden dina eta di payunan durun bayda. Ketika Kangjeng Nabi ngaca di payunan eta kaca, diciptakan ku Gusti Allah ahsanus surah wa ahsanul khuluq, pang bagus-bagusna adegan, pang bagus-bagusna rupa, lain ngerasa adigung gede hulu, lain ngerasa sombong. Diciptakan ku Gusti Allah makhluk nu pang sae-saena justru ngerasa isin Kangjeng Nabi, saking isina sehingga ngecelak genep kecelakaan keringat. Kecelakaan pertama dijadikan Sayyidina Abu Bakar, kecelakaan kedua Sayyidina Umar, kecelakaan ketiga Sayyidina Utsman, kecelakaan keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kecelakaan kelima kembang mawar, kecelakaan kagenep terus biasa sok dicatuan kurang poe. Di salumeun bahasana nyatu. Lamun ngomong mam teu ngeudah ngomong atuh seubeul. Nyatu seubeul tah ngomong kos kitu. Ieu da lain mah para launan bela. Lebih ngerebak doang sampai mesin jebol doang. Bari ngobrol bae. Iya beas sok di maman kurang gal poe, sok di daharan unggal kurang gal poe eta dina kecelakaan Nur Muhammadiyah. Jelema masing-masing dahar teh aya nu sapoe 2 kali, nu sapoe 3 kali, nu sapoe 4 kali, anu sapoe 5 kali jeung ngawadangna. Ngan jadi pertanyaan, kunaon ieu Nur Kangjeng Nabi henteu mawaan ka urang? Teu mawaan kana efek positif. Nempo banget kiai alabatan nempo banget kadal bae cicidu bae. Asal apa hiji mustad eta beguna saya cicidu bae bisa kabawa ka dahar bae apa. Ku hewana mah. Ya Allah ya Rabbi, nempo masjid alabatan nempo careuh bae. Nempo majlis taklim, nempo pesantren alabatan nempo gunung galunggung bae, nempo gunung luhur bae. Sanempo gunung karang bae. Ku sangheugna eta ka pesantren ka majlis taklim. Ternyata namun urang nyieun analogi atawa contoh lamun cak bahasa santri mah kunaon mobil truk, mobil puso lambat nyampe ke tempat tujuan, nyampe ke tempat nu dituju ke anjeunna
misalnya ngirim pasir di Maja ke Tangerang, padahal ku hari kula tadi alhamdulillah 1,5 jam gitu lambatna eta. Alhamdulillah lancar, mainnya mas setengah poe karak nyampe. Nelpon nama tenang be ka haji, yang kula ti subuh ti janari berangkat lagi ke haji. Kan gitu ngomong nama, tenang be ka haji kan datang, tenang be meh johor dia pating boro-boro lewat tohor. Karak datang, angel. Itu wajar be ka haji kami mah, kunaon tuh mata angel berat. Muatanna berat. Atau urusan dia helanan. Sanajan mobil Innova gitu, sanajan mobil Ferrari, mobil balap, di muatan pasir masa robe orang peyak mana lagi. Atau kapetan sarua bae. Santri ge balap jeung Rossi, teu kudu bagus-bagus, mau motor Prima atau GTO. Asal Rossi mau mobil motor balapna, yakin santri nu menang asal Rossi nabe bari mau biasa ton dulu loba. Kamu dengaran peyak mana? Ieu lah, kunaon nu mantap doa urang lambat. Kunaon nu mantap urang lambat nyampe ka hadrah qudsiyah. Kunaon nu mantap urang lambat nyampe ka Allah. Kunaon nu mantap doa urang teh perasaan dek nyangsang bari tangkalawi. Doa urang teh bangunan dek nyangkut bari tiang listrik. Urang teh jojong dadas jojong angel diijabah ka Allah lantaran lobatin muatan di awak urang. Muatan hayang jabatan, muatan hayang motor, muatan hayang mobil, muatan hayang nyandung segala boga peleh leutik ge balagu. Muatan-muatan ilah nu sehingga lambat nyampe ke hadrah qudsiyah, lambat nyampe ke Allah. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi kunaon saciduh metu saucap nyata. Tuhan Si Abdul Qadir saciduh metu saucap nyata lantaran peurih. Bener cak bahasa pola tema oretana nu mantap boga peurah lantaran peurih. Hirup lamun hayang boga peurah kudu peurih. Lamun teu peurih satungtung paribasa orai bututan puyuh, naon ngaranna puyuh butuh orai tak-takan bulut-buluan, hating moal kudu boga peurah mun hirup teu peurih. Kangjeng anu mantap boga peurah peurih. Tuan Syekh nu mantap boga peurah peurih. Guru urang nu mantap bisa ngumpulkeun urang penting-penting di dieu, kabehan ngadatangkeun nu jauh karuah nu deukeut mah peurih. Mantap boga peurah. Ieu nu hese ge urang nyiptakeun nyieun etana. Nyieun peurahna. Ora etana nu mantap boga peurah jarang nyatu. Nyatu da geus tahun nya 2 kali nya 3 kali paling loba ge 4 kali asana eta ge lamun aya nu undang ngariung. Tapi aya di golongan ora etana kada teu boga peurah, ora kadut. Ora sawah. Ora kos kampung Pak bersih jai bener teu? Aya bangkong di lebok ku eta mah. Aya geyep di lebok ku eta mah. Nah gua debat begas sebelah. Aya sakali urang lewat mah cokor urang, lain urang nu rugi mana nu rugi huntu tinggalin dicokor. Cakol teh melah ngeletak bege ku ciduh sia tepung apu ge cager bakat tingkuh peurahan. Ya Allah ya Rabbi eta kan jaritakeun bab zahir bab batin heurangan. Jaritakeun zahir bae geus jelas. Sanawi pan geus ngajelaskeun nu urang geus kamaklum. Dikasifah ngajelaskeun. Di jero beuteung urang teh aya masjid anu panjangna kurang lebih 18 jengkal khusus teh. 18 jengkal cak Nawawi dibagi 3. 6 jengkal jeung kejo, 6 jengkal jeung cai ginung, 6 jengkal jeung napas. Eta teh standar agamana sakitu. Ari urang mah pan hanca napas dipake kejo. Urang mah dahar lamun can teu bremes sagede peureuk moal wakaeureuk. Atuh lamun can kamangkaraan mah urang mah. Ayeuna geus kamangkaraan, atuh paninggal lagu DP besok kumaha kos orangnya gelinggis. Jalan apa? Gak ada yang azan Allah berlakbar helai. Giliran begere guru urang kokol waktu ngaji atau waktu jamiahan misalnya poe kemisan atau minggu di depan non. Malam minggu atau pengajian lah artinya nunggu urang matuh mingguan atau bulanan helai urang sangkeun. Kamangkaraan. Dia zahir be urang geus sangkeun. Yurisul malal ngawariskeun kana bosan, ngawariskeun kana malas. Ku seubeul bae ge. Ya Allah yang di dia bae urang geus karti efek nur Kangjeng Nabi teu mawaan ulah keun paribasa kejo cai putih bagi anu bener-bener mutlak halalna ai berlebihan maka makanan haram sarua bae kan gitu kado ngamadarapkeun sarua bae ka urang kadang lo bakal minum cai putih hayang mabok doang eta kan mabok teu boga modal anu baheula make lem Aibon atau kopi make sari puspa baheula mah ya Allah yang mabok teu boga modal dengan geus kitu ieu nur Kangjeng Nabi mandat munasabah kunaon Kangjeng Nabi boga peurah lantaran peurih mana peurahna dan mukjizat
Mana berana ya miski wati nusok dibaca sarful alam. Assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum atqal atqiya, assalamualaikum asfal asfiya, ya assalamualaikum. Nujulawa pada dibalik dibacana azgal azkiya, ya assalamualaikum. Di antara kata sifatan kanjeng Nabi ya miski wati bi assalamualaikum, assalamualaikum ya miski wati. Kanjeng Nabi sengit, bahkan lebih sengit tibatan minyak misik. Berah kanjeng Nabi miski watin. Tapi kanjeng Nabi teu sorangan. Dibaletarkeun terus ka jelema nutur kena bener cakolot paribahasa. Hirup digaul jeung tukang pande pasti bakal kena bes lalatuna. Hirup jeung tukang minyak sengit salajan bau kelek ka bau sengit bae urang. Gitulah deuleu jelema nu gaul jeung tukang jeung kanjeng Nabi pasti bakal kabaletran ku miski watibna kanjeng Nabi sampai kuari almarhum al-maghfur la syekh murabbi ruhina buya cidawu sengit bae ngaranna. Sampai kuari buya Bustami sengit bae, Mama Wirga Pertelon sengit bae, Buya Arsyad Bojo Menteng sengit bae ngaranna. Garuhan guru urang di dieu sengit bae ngaranna. Ya Allah ya Rabbi, guru-guru urang sekaruhan Sultan Hasanuddin mah eta mah paribasa puhu urang. Jabari bahasa urang kahirman kumane ku sesengit manehna gagahna urang Banten kurang karena era boga Sultan Hasanuddin. Pal mah urang Maja, urang Cilongok, nyapetok, nyajore nyaputak pel kos pastel. Hirup kalau ulin kalau buat di mana dia? Maja aing. Dari mana ta Maja? Provinsi Banten. We dah badak Banten teh sawan. Padahal batu direkas garagan sih. Tapi batu sawan bae kudu kasengitan ku Sultan Hasanuddin urang. Kunaon aranjeunna boga sengit? Fattabiuni nuturkeun sang maha sengit kanjeng Nabi kabaletera. Anu sok dimulai dibab kurang dibaca lin najat nangana lisafinin najat ya kanjeng Nabi diri ibarat perahu penyelamat. Lamun urang hayang salamet nyebrang ka hiji pulau naik perahu kanjeng Nabi. Hartina nuturkeun syariat kanjeng Nabi. Naik manhaj perahu kanjeng Nabi. Geus yakin insyaallah moal kudu nyasarna GPS na Titanic sanajan kapal gagah, sanajan kapal dahsyat. Bahkan dengan banggana 1930 cek hiji gaul mah ieu teh dengan banggana Inggris kalaukeun kapal Titanic. Bahkan mainan mengklaim Sayyidu Safina panggagah-gagahna kapal, bosna kapal untuk tahun harita tetap baik rubuh mainan cuman nyenggol karang doang peupeuss loba nu modal. Setelah diteliti, oh bahan mah bagus, daun bagus. Setelah diteliti ternyata kesalahan nahkoda. Tetep bae nahkodana aya sasar keneh. Sehingga salahnya salah GPS. Tapi kanjeng Nabi geus lempeng. Ulakeun kanjeng Nabi da nuturkeun para sahabat da bae ashabi kan nujum yaqtadaitum ihtadaitum geus jelas. Jadi pituduh jeung urang GPS jeung urang. Diturunkeun ku sahabat terus kabeh kamu ka para tabi'in atba tabi'in kamu mujahid mutlak dugi ka guru urang ngajadikeun GPS jalan urang ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, ittiba nuturkeun kanjeng Nabi bakal kabareteran ku sengitna kanjeng Nabi. Bener munasabah bahasa kolot urang baheula jelema geus kapeurahan ku kanjeng Nabi mah ulakeun hirupna geus maot lagi bisa merecatueun kana hirup. Urang mah haja-haja ku dagang aqua di tengah kuburan sanu meuli mun teu putil anak nu meuli. Mun teu juri urang nu meuli, tapi di Banten mah laku pantara kuburan eta hitunganna makam sultan. Dagang non laku di dinya mah. Maaf ngomong, gue kan dagang nyekel plerong yang gawe nonon laku di dia mah. Kolotrak we. Atuh jeung urang mah kajul sompral ge, tetegaan we kajul mah. Kalau nuban-nuban wese laku. Main namanya salatnya henteu jeung salat tong tilok. Laku bae diri sekian bae eta. Kusabab ayeuna seuseung kasengitan ku Sultan Hasanuddin. Batur mah beraha juta miliar mungkin triliun anu geus dibere mamen ku Sultan Hasanuddin urang Banten. Lain urang Banten abe, urang Tangerang dibere mamen ku Sultan. Jadi bulan mulun, komo tungtung mulun, komo kuari mos kasupna mulun Fatimah cok urang Tangerang mah. Lantaran geus mulun, jararah ka Banten. Tanpa patungan urang nyewa beus eta beus dibere catueun ku Sultan Hasanuddin. Lembang 50 bensinan jasa marga, ngarap Pertamina laku. Lewat tol jasa marga laku, teu karasa. Merek mamen karuan komo kanjeng Nabi mah sumberna pusat saalam dunia merek mamen kanjeng Nabi mah. Islam mah karuhan. Alhamdulillah
Sanajan hidup di negara minoritas, mayoritas kafir, Islam mah aya bae. Berbagai dunia bisa jeung tiket pesawat laku nu ngalaksanakeun umroh jeung haji. Laku travel di urang laku dibere parab bukan jeung Nabi. Di urang lamun deuk umrah lawan datang ka travel. Berapa 9 poe tah daftar. Cak travel teh jeung ngawadahan bajuna beul acak-acakan. Kan gitu lah make plastik kantong plastik hideung teh ulah. Dibere koper tukang koper laku. Aju urang dibere kekewer aja kotok ya panu bulu di kekeweran diulah pahiru jeung kotok tetangga. Geuleuh leungit. Urang dibere kekewer naon baju batik jeung sam laku. Beul pahiru jeung kekewer nu lain panu kotok nu lain. Di kekeweran urang perusahaan batik bahan-bahan laku diberi mamen ku Kangjeng Nabi. Kaduhan dina peuting ieu Kangjeng Nabi mere mamen ka urang. Tah cau laku. Nyawa di kebon sah beurang nyokot eta. Terus pokona laku we poe-poe imaya di dieu. Seseungit Kangjeng Nabi mah hiber terus seseungit Kangjeng Nabi. Terus ngahiberkeun jelema bahkan sampai kuari buya seungit bae ngaranna hiber bae ngaranna. Guru-guru urang ti baheula bahari berbae ngaranna. Ya Allah ya Rabbi, ada istimewa Syekh Syarif hari berbae ngaranna, Syekh Mansuruddin hari berbae ngaranna sareungit bae. Kalantaran nuturkeun sang miski watib Kangjeng Nabi. Bahkan sampai penting ieu Kangjeng Nabi bisa ngahiberkeun ka maman. Urang teu mana gua ka dieu ge paribasa modal dengkul doang kos kula ge. Celek bae di dieu eta cai aya di hareupeun urang. Buah-buah aya di hareupeun urang. Papais aya di hareupeun urang. Kumiski watib da Kangjeng Nabi mbege asup ka majelis jeung ka masjid mbege. Atuh be panggang kotok asup ka masjid bulan mulut mah. Ih ampun nah. Anu biasa kurang digebahkeun bae eta. Karena kaburuan imah ge digebahkeun eta mah arasup kabeh ka pamimbahan. Bahkan arasup ka plastik kabeh ka besek ta kotok. Habiber. Hebatna Kangjeng Nabi bisa ngahiberkeun ka urang, bisa merek mamun. Penting ieu laku kabehan. Atuang sok son laku penting ieu. Diberi maman ku Kangjeng Nabi. Kula jauh-jauh ti jalong ka dieu karena aya seseungit Kangjeng Nabi jeung seseungit anu nuturkeun Kangjeng Nabi di dieu. Miski wati perah Kangjeng Nabi. Gusti anu agung, nu begitu istimewa luar biasa. Geus karuan tuan Syekh, nu mantak seungit bae ngaranna, terus sampai ku arisan teu hadiah ka tuan Syekh. Kabeh ge tukang bobok, tukang tarap ngadiahan kabeh ka tuan Syekh. Jelema deuk minta nomor pakong ge hadiah ka tuan Syekh sial jasa. Paribahasana. Ya Allah ya Rabbi, seungit kalantaran tuan Syekh peulih. Ngantak wajar tuan Syekh boga peurah. Atuh di zaman Qobah Awal di Jalul Ma'ani dijelaskeun manehna mah atuh musafir lebih 25 tahun. Di leuweung cicing lagi di sampalan. Lamun teu teu bongkor paribasa meureun ka gunung-gunung. Mam lagi pupucukan nu aya malah mah aya paribahasana cangkang-cangkang bubuahan anu sesa batur anu geus dipikeun dipulungan ku tuan Syekh di Maman ku apikna tuan Syekh embung nyokot ka batur hese teh jadi tagad apik mah saha ku nu apik dulur sabaraha kilo sabaraha ratus kilo nu dilekahan ku kulat anu batur lamun ngomongkeun apik mah babari amat teh yang kasunga bogoran jerong heula mun caritakeun apik ieu kulat di jerong ka dieu sabaraha ratus abung ke 1.000 meter atau hektar lengkahan tadi batur kukula can kuku rido eta ge wajar kula makos careu ge jeung lengkahan tadi batur begal poe geus karuhan kadang-kadang pamoyan gabah batur di kula kadang dilihat ku mobil urang can batur can batur rido ya Allah ya Rabbi munasabah batur mah lantaran barokah peurah ge pareuri paribasa sarajan paeh posok paeh lapar daripada kudu nyokot hak baturan dipikir itu ti Gusti Allah. Tuan Syekh 25 tahun musafirna la ya'rifunahu wa ya'rifun nas. Jelema teu wau ka tuan Syekh ge teu wau ka jelema. 25 tahun. Dina Rijainud Dani dijelaskan seperti itu. Ya Allah bahwa jeung saaya-aya bahkan make baju lagi kulau tina baju kasar bahkan di tenang ge sendal sampai anana ngalewatan gunung-gunung ngalewatan gurun ngalewatan cucuk dan berbagai ku teu aya sendal lain ka haja-hajana nyoklokkeun sendal ayeuna
ku tegaduh na Tuhan saya, ku fakir na Tuhan saya, makirkan diri. Bahkan peci lagi lain peci sulampe alit anu sekedar jeung nutupan ulah teuing panas teuing bae. Ya Allah ya Rabbi, istimewa na Tuhan saya perina aya sakali jelema anu mere ka Tuhan saya beberapa dirham paribahasa di kantong dibelikan ku cokot dicokot ku Tuhan saya setengah wungkul, dibelikan ka roti anu model anu putih kana ngucap orang mah menokos roti bapa umur kos urang mah ya kan gitu kejeung jenang atawa selek mun orang mah karena ke diuk ge dekat emam eta kapangi kertas aya tulisan mun hirup hayang senang mah cuma ngomong nama ulah loba teh dahar atuh dia eureun teh sama sakali geumbeng nama eta mah kaya kertas di depan Tuhan saya dinya mun urang mah los lah atas mana mun dahar bae pajar be urang mah tuh peurehan goreng korosi goreng kadut urang mah sampai kayak diubikan puasana terus Tuhan saya tirakatna 25 tahun wajar beri untung urang mah mondok 5 tahun lagi yang diustadkeun bae teh sohor bae atuh juga gak baik Gusti anu agung ya Allah ya Rabbi gua kuahe singkat-singkat bae lamun dongeng-dongeng guru baheula di Warudoyong ari istimewa jasa kan gitu aya Isra Alfiah 15 tahun di Mamagentur karak tamat eta pangsa kedeung sakitu ya Allah ya Rabbi mun urang kuari pos kitu pasaran atau ngaji 15 tahun Alfiah beak ditinggalkeun bangkrut terusana ku harebatna baheula ku pareurigna beri ku sabarna anu begitu istimewa. Mantak cek mama kekeceng soka bumi mengabasakeun aing aneh budak pasaran ngaji kitab anu aya 15 poe tamat 10 poe paresi manehna hartina saat harita latang ja aing mah 6 tahun jurumiah karak tamat. Ku pareurihna urang dieu baheula di guru-guru urang baheula. Gusti anu agung mantak ku jurumiah doang ge sareukeut bapeurah jelema. Sakuliah kitab kabeh kabuka kabaca. Wah meureun ngaji lagi atuh meureun diboletekeun hiji-hiji meureun jeung rahasia-rahasiana. Da urang mah sakena sorogan bae penting becet kotok seubeut seger. Hees geus pokona isukan meta deui duit kitab. Kakolot urang beres, geus pokona balik melo kitab gajeun, geus anu intina mah mahal nama ilmu nape jeung berkah. Mudah-mudahan urang kabeh diberi manfaatnya. Ya Allah ya Rabbi, perih. Wajar batur mah mamagentur seungit bae sampai kuari. Namina hiber betul sengit sakuliahing daerah Jawa Barat dugi sampai ka Banten lagi kumargi anjeunna nuturkeun sang maha sengit Kangjeng Nabi Tuhan saya nuturkeun Kangjeng Nabi wajar boga peurah kulantaran peurih di dilah nur Kangjeng Nabi bergerak berjalan dengan sakumaha mestina. Namun urang dicontohan di ke elektronik wari handphone eta kan handphone Android yang paling jadi kamera ya kan handphone Android karena ikan aya giga memori ya terus pokoknya belum bari maki mah tengah teh cicing mah karena urusan gua yang santri mah ya terus ora eta aya gigabyte salajan gigana gede RAM-na gede tapi lamun loba aplikasi di luar standar pabrik berat mah berat lemot dipake lagi lamun mantak sok mentak pembaharuan men tadi tajadud dan ucap bahasa santri mah dianyar-anyar diperbaharui tapi lamun tadi perbaharui diantep kurang kebel-kebel layarna biru ngebleng kebel-kebel biru-biru ungu lagi juga beleng hideung bisa kan nerima telepon bisa nantinya sama telepon atau hideung layar aja teu ada atau bisa kan nerima WA SMS bisa nantinya usah kata-kata atau geus ngebeleng hideung kitulah jelema lamun kolbuna geus loba aplikasi luar standar pabrik, aplikasi hasud, aplikasi takabur, aplikasi ujubriyah jeung sajabana lamun teu diomean kurang teu ditajadudkeun teu dianyar-anyarkeun di mana tajadudna ka pangajian ieu urang keur najadud ngaranna ieu kos kieu keur memperbaharui keur ngari-press ngaranna lamun cek bahasa kerenna mah cek bahasa handphone mah itu keur perbaharui lamun kurang teu ditajadud teu diperbaharui kebal-kebal yuksil kolba deas hate urang suhedul kolba hideung hate urang jelema mun geus hideung hatena ulah teu karak ustad karak kiai nu ngomong sarajan Kanjeng Nabi nu ngomong melalui hadis sarajan Allah nu ngomong melalui Al-Qur'an jojong dibacakeun jojong walidaini geus hideung hatena petek lamun cak bahasa Abah Jerongok mah teh loba mangandeuhan paret ge loba mangandeuh moal beres petek kadang-kadang hapa aya capena doang sia meula
Gitu iya jelema ge lamun qalbuna geus loba mangandeu hasud takabur mangandeu ria atuh bakalna hapahat teh petet kan gitu angel takkan narima ilmu teh angel kana pasrah teh angel nu aya adigung gede hulu be angel petet loba runtahan-runtahan mantap cara tajadud nu panu simpel nu paling sederhana lamun kula menang sampai di almarhum abah buji tema sampai mata salat maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bari ditiupkeun ka dia tiup astagfirullahaladzim 3 kali pada sekali tiup sekolah jeung tambah ngaji jeung bersihan runtah di hati sia kan begitu ngomong kelas pemain ngomong ngomong mata lo baru beruntah dipikir-pikir atuh runtah ka mana tuh runtah mah ujung-ujungna urang dipikeun ka baruntahan laju urang dibeuleuh mantap jelema nu baruntahan atau ujungna mah dibeuleuh di neraka jelema nu baruntah hasud runtah takabur runtah jeung sajabah-sajabana ya Allah ya Rabbi satungtung boga runtah moal gede-gede petet bae mantap perlu diberang pupuk ke segala naon eta sawah kurang diperhatikan menang sabulan perhatikan kita makanya cabutan tak usia cakolat yang baheula dicara sari Maluku segala kurang ngagebot segala nah itu mau manggulan segala meureun maksudna mah guru mengadidik kurang sabar kan gitu ya Allah jangan ngaji malen kumukakeun kitab bae paribasa ngaulang ngahadap kalau jadi guru jadi teh ngaji luhurna Syekh Khalil Bangkalan kulantaran takzimna kanu jadi guru saking takzimna ulahkeun kanu jadi guruna ka hiji hewan be anu daerah lembur guruna takzim pisan Syekh Khalil Bangkalan dina hiji poe naik kuda naik sado bener sado di Madura ndek ka hiji tempat silaturahmi ngan ieu aya hebat kuda lincah jasa lempangna lompatna kutok cak Syekh Khalil kakak no ngarana ka kusir nanya man mucak bahasa urang nama si kuda mana jeung kuda Madura maka jeung gagah kieu moal sagagah kieu kuda Surabaya ka jeung gagah teu sagagah kieu ieu kuda mana kumaha ge lain kuda Jawa Timur ieu mah atawa Jawa Tengah punten imam kiai imam kuda Bima eureun pas ngadengar lembur Bima eureun di dieu keneh kajen aing leumpang emang kunaon aing boga guru Syekh Khotib Bima aing naekan kuda Bima sareng aing naekan guru aing sorangan kajen aing leumpang sampai kali perang matu Bima boleh mana meureun nyoboga guru nyolain ngan ku gadeung ngaran Bima be eureun aing santri kuari motor kiai digadekeun ondo ih kuat nyekleh kabeh knalpot kuat nyekleh kabeh bemper uyuhan sia ceng diustarkeun ke di lembur geus uyuhan urang mah ya Allah ya Rabbi Gusti Agung Baraja rahimakumullah istimewana kadang atuh nyarek kadang di bensinan nginjem mah punten ieu mah jeung silaturahmi ka anu loba laga paling anjang teh motor kiai atuh Gusti Agung ieu lah ku hebatna takdim Kangjeng Nabi lantaran nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi di mana Kangjeng Nabi takdim ke setiap jelema urang bani naon gara sakdi Kangjeng Nabi takdim karena naon Kangjeng Nabi kantos disusuan ku Siti Halimatus Sakdiah urang bani Sa'ad ieu teh mantak setiap kapali jeung urang bani Sa'ad Kangjeng Nabi selalu ngahormat bahkan lamun keur gaduh nyeumpal bae Kangjeng Nabi mah kunaon dianggap dulur aing kabeh ieu teh kulantaran aing hirup somprang ngomongna heulanan aing ieu teh hirup jadi sehat lantaran kuasilah disusonan ku Siti Halimatus Sakdiah geus karuan ka Siti Halimatus Sakdiah nama ngiriman bae terus unggal bulan ka Siti Suwaibatul Aslamiyah ngiriman bae terus unggal bulan dugi ka pupusna teu purun-purun ieu ngadenge urang lembur eta takzim ya Allah mantap urang sok dididik sia ulah hewat lain ke urang Madura paribasa walaupun teu kabeh aya bae penuh oknumna usahana teh mu di pasar kemis mah nipuan bae atau eta pan jarang mau beusina atau sabeusina ngan kitu bae beus sakintal bisa jadi saton atau saton bisa jadi sakintal di garajel ulah hewateun dia tetep bae ulah ngahormat kunaon kalata Syekh Khalil Bangkalan di ditu kaseungitan hirup berkah mah lain ku model paribasa ngandelkeun otak jelema nu pinter maca kitab loba lain loba deui ceuyah loba mah dua ge loba
kaitung kene ku jari bahasa loba mah ceuyah ngayapak nu pinter nyurah ceuyah ngayapak nu pinter ngomong ceuyah ngayapak ngan hese ge nu ngahasilkeun peurah nu hese ge nu ngahasilkeun peurah sahajan saeutik ngomong ku bahasa siloka doang atau ku bahasa silip doang ge kadang-kadang bisa ngarubah nu taina beuki kana zina jelema jadi beuki kana ibadah nu taina beuki maksiat jadi beuki kana taat eta nu hese ngarubah eta ku lagi can bisa ku lagi careuh keneh nu hese ge sieun peurahna hirup teh kan gitu. Ya Allah ya Rabbi Buya Sidik Baros orang ngomongna ku ambil jurumiah doang ge eta boga peurah nu luar biasa Gusti anu agung luar biasa tabahur berkah ribuan santri ku sorogan lagi. Ya Allah ya Rabbi Buya Arsyad sarua Bojong Menteng kare batu keke baheula digentur be baheula dongeng guru teh mah geus paling luhur ka saperian sarah sitin balik deui ka sapina eta ngaji jamiahan tabahur jelema ribuan nu hadir lagi hari urang memanggul kitab ku gede geus hampir potong tulang cangkeng mau kitab atuh anu hadir mah tapi nu batuk deui bae jeung anu ampeng hesek ngumpulkeun jelema ieu lah jadi patokan pinter gaji pun guru ngadongeng Abah almarhum almarhum lah Abadullah Carsari ji Abah baheula ngaji di Mama Bakri Sempur lain teu bisa ngaji kitab galde urang teh baheula mondok di Paniis Abah teh mondok di Mama Khalil Paniis Labuan ku hayang jasa mondok kaki Khalil ka Mama Bakri lantaran santerna eta ngaran Mama Bakri gagah da eta ngaran Mama Bakri bayangan Abah kitab galde kudu ngaji mantak Abah di dieu meuli tafsir meuli jamul meuli kitab-kitab galde datang ka ditu 4 kitab 4 dus dipanggul ku Abah ka Purwakarta kunaon pas datang ka ditu ai ngaji nama atuh lihat deh bae jeung sapina atuh ieu mah da konggol pege ai ngaji ieu di hate teh sarah sitin balik deui ya Allah ya Rabbi ternyata orangan gede teh lain ku gagah gaji gede kitabna cak Abah dulu teh cak pun guru tapi dina hiji waktu Abah boga coretan jambul ge eta nang nulad jadi kitab-kitab galde mama mah diinjem-injemkeun ka santri cek dongeng Abah hari tang ngobrol percis 2 minggu sampai pupus da boleh kita akta nganteran landong bekarinya teh bade ngobrol jeung Abah dulu acara sari iya tadi Abah lewat kan santri mah paratina kan muka jendela kobong dan kitab kan gitu bari nulis nulan santri baheula kori mah lain muka jendela dan orang ngintip gara-gara santri baheula santri kuari teh beda geus bagus beda ge bagus beda kijing di kobong bae geus ka omah teh geus terus istimewa lagi geus pang mahal-mahal lah geus mbah hidayah mau hargaan eta santri babaturan Abah teh anu geus leuwih senior lah gitu radinya keur nulan kenulan kitab naon sia jeung Jawa meh boga boga mama boleh atuh aing nginjem ke babaratan bae eta tulisan mama mah apik iku teh teu make ho tulisan mah iku alif iya kaf waw iku buta itu kabaca urang ngeunaheun baju diharakakan jarjeran waktu geus lain gundul liat aing ngeunaheun maracana ge geus kudu hese-hese aing kudu nungguan niaran kalimah manapil panepal lah geus iya dia apik bener Mama Bakri kumaronesna kieu-kieu baheula santer teh horengan lain ku gagana eta kitab galde tapi horeng ngaji hariana mah eta we santri teh atuh aminus paling luhur Asmawi balik deui Gusti anu agung jurumnya Asmawi balik deui ka handap ya cak Abah teh atuh ieu pun atuh lain-lain berarti lain teh hayang ulang artina kukus kitu bae ternyata lain patokan teh lain ku gagaji mantap hampura be tatawaduna Abah bisa magahan ke haji amil jurumnya dua jeung sapina ja Abah dan gitu dari kos kitu ieu sakitu-kitu lah ilmu teh eta gede boga Abah boga guru ngan nitip doang guru ka Abah beta pang sampai ke taku sia haji uban sakitu Abah mah boga kitu tah bahasa Abah dulu teh ku tawaduna Abah teh lain boga Abah boga guru ngan nyampekeun doang Abah mah sakitu Gusti anu agung mararesna guru-guru urang kapungkur ararapikna ya Allah ya Rabbi mantap munasabah sareungit ge mantap munasabah ku Kangjeng Nabi tawadu kan kali Nabi syadidul haya wa tawadu kan
kan gitu banget isina Kangjeng Nabi teh. Isin lamun dina urusan maksiat, isin dina urusan harga diri, dina masalah non karena aurat dan berbagai. Tapi gagah berani Kangjeng Nabi lamun di hadapan musuh-musuh, bahkan nyeun serap di hadapan musuh-musuh. Kasyamsi di ibarat mata poe di tangannya kalau nyeun serap ka musuh-musuh. Tapi kasyamsi di ibarat mata poe di waktu isuk-isuk lantaran Kangjeng Nabi boga sifat nuros sobah adem, ongkoh mata poe mau isuk-isuk ongkoh nyorot jojong adem kan itu, jojong nyorot jojong adem pan bahkan nyegerkeun orok yang mun hayang moe ku di poe isuk-isuk nyehatkeun deui. Kanjeng Nabi di para sahabat di kalangan golongan muslimin nyieun adem saha jelema nu teu ngarasa adem maca selawat ngadenge maca selawat tadi urang adem ngarasa ngeunaheun baca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adem urang ngeunaheun. Ya Allah ya Rabbi mantap urang nyebut-nyebut Tuhan saya adem ngarasa bangga jeung ngarasa puas urang mah hebat nya hebat mah urang silaturahmi ka makam-makam anu geus kanuros sobahan ku Kanjeng Nabi datang ka Cikadueun karak datang doang ka halaman acan jalan geus ngarasa tiis tenang hate sok aya kitu kan jadi urang jara assalamualaikum ya Maulana Mansur Fatihah 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 beres amin amin blong beung ngarasa kuy ku sebelum utang miliaran kabayar teh ya ku aya tenang sih. Coba orang haja ngobrol jeung RT mun teu hareudang bae tah hayang ngarengkas kunaon geus kabereteran ku nuros sobah Kanjeng Nabi nyieun tenang adem. Urang nyacahkeun guru-guru urang nyacahkeun Mama Bakri adem masalah ku ngeunaheun Barones amat eta nyaritakeun Mama Gentur nyaritakeun Buya Cidahu nyaritakeun Buya Bustomi ku aradan nyaritakeun Mama Sanja ku tarariis araradem nyaritakeun pun Mama di Worodoyong tarariis araradem ku hebat amat lantaran aranjeunna nuturkeun sang nuros sobah kabereteran ku nuros sobahna tiis mantap ulah keun jumenengna urang ningali wajah pameuteuna secara dohir langsung nuju jumenengna sehingga sampai ngabelaan pae poso urang neangan album fotona ditempelkeun lah haja-haja ku urang di majelis di ruangan tamu di ruangan tengah meuli foto Habib Munzir Al Musawa umpamana meuli foto urang Buya Bustomi Buya Cidahu foto Tuan saya nyo asih nyoleh nama heulanan foto-foto Wali Songo nyo asih nyoleh nama heulanan ngaja dibelaan urang meuli ditempel-tempelkeun pan nikmat urang teh nempo kunaon kulantaran ngarasa adem nempo foto-foto aranjeunna can pernah magi foto RT di halaman imah julukan can pernah suka tau asup ka majelis batur ieu foto RT mana ya RT majan teu weh foto ku lagi eueuh sarua bae kan gitu sakali aya ge di luhur salang di dapur geus beak harideung. Ya Allah ya Rabbi ieu hari istimewana dulu ibroh jeung urang teh nuros sobah kabareteran ku nuros sobah mantap urang maca manaqib Jawahirul Ma'ani ngarasa tenang adem baca Tafsirul Khatir ngarasa ngeunah adem maca Lujainu Dani ngarasa tenang ngarasa adem lantaran pernah menyaritakeun cacahan nyaritakeun biografi tapi nyaritakeun hirup nyaritakeun perjalanan hirup tah jadi tapi kalau urang ngarasa tenang ngarasa adem bahkan nimbulkeun peurah ka urang teh jelema nu dawa manaqib garaga sararakti jasa ciduhna beurahan jarampena ih paribahasana ulah keluar harebatna guru urang jelema santri mah dari didik jadi dokter pas santri untuk pagawean santri kobong majelis ka masjid Jumat sakali eta galapun udang jam 11-12 samun teu ngejojong bae santri ulah datang ka imah eta peurahna ciduna laku jelema hayang laku tanu datang ka kiai jelema hayang ditarima gawe hayang usaha datang ka kiai jelema nu sesar bege teh datang ka kiai anu jelema boga panyakit anu dioperasi datang ka kiai kudu anak jadi teu jadi dioperasi coba dokter spesialis bisa datang ke jabatan dan nyalon dewan dan lurah datang ka kiai hayang laku tanu datang ka kiai doana kiai supaya laku tanu kula keloba keperluan insyaallah geus laku mah mobil mah jeung kiai boro-boro mobil lagi eueuh geus aja dolanan sabaraha mah urusan kos kitu ieu nya ngan hartina kakuatan doa bisa eta dokter spesialis ngalakukeun tanu ngadatangkeun jabatan can pugu tapi di kiai mah multi kunaon karena kiaina nuturkeun sang tabib Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi boga peurah toha ya tabib assalamu alaik kasipatan ku tabib
Kanjeng Nabi manggeus kaluhan ngubaran kana qalbu urang kana manah urang. Bahkan doa anu diijabah ku Allah kecuali dibuka ku sholawat ka Kanjeng Nabi. Doa anu manjur anu ngajadikeun tambah jadi obat lamun tanpa maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Deuk degul gagah ku ngage ngadoa deuk hijib kumaha bagi urang wirid sholawatan mah hating ngagantung di luhur tong tara kahandap ke akaran ka luhur teu sirungan. Mandalungan bebekwana mandalungan bagus ngeunah dagingna mahal. Jelema mandalungan tuh nama jadi naon ge hese pan diteun di tukang ade pakame dihareup ninggalkeun bae. Pan bangsat jelema pas kitu. Ya Allah ya Rabbi, eueuh deui melalui doa sholawat ka Kanjeng muka Kanjeng mafatih geus kaluahan membuka ijabah untuk doa mustajabud da'awat. Ieu lamun urang aya pura-pura geus lobakeun be maca sholawat. Bahkan jelema nu loba dosa ge ku sababna cinta ka Kanjeng, ku sababna urang mahabbah ka Kanjeng ngajadikeun sabab ka dilebur dosa. Kanjeng Nabi boga sifatan ya mahiz dzunubi assalamu alaik. Kanjeng Nabi nu ngalebur kana sakuliahing dosa-dosa ku sabab jelema cinta mahabbah ka Kanjeng. Nuturkeun Kanjeng. Kanjeng ngarahmatan ka urang, ngarahmatan ka alam. Lain sabah adalah yang nabi sakom lahir dan karahmatan ka nabi-nabi jeung ka umat-umat nu kapungkur. Eta teh di dongeng zaman Nabi Musa teh aya jelema tukang bobok, tukang tarok, tukang larikan tali androk. Henteu mabokna teh henteu mabokna, cuman hees doang. Udah hees ciu deui bae. Pagaweana main slot. Bangun kuari mah main sintir. Geus pokona ladang kabeh pagor-gorengan aya di mana asek. Lakian ngolok we. Jelema tuh baik main di lakian. Ku pasek na jelema sampai masyarakat ge hareudan boga dulur, boga batur si eta. Boga masyarakat eta disebut teh kerak neraka. Kabeneran ku Allah dibere mah ieu jelema anu pasek. Henteu diropea teu diurusan teu dipulasara ngadon dibalakeun ka tempat sampah. Ku kaumna Allah ngainstruksikeun ngawahyukeun ka Nabi Musa, "Hai Musa, indit anjeun ka lembur anu RT RW anu kampung anu. Didinya adalah aya waliyun min auliyai aya kakasih aing henteu diurusan teu dipulasara ku jelema ku kaum didinya urusan ku anjeun aya Musa." Dongkap ka Nabi Musa ka lembur eta. Nabi Musa teh punten mang di dia anu maot teh deuk naon Musa jauh-jauh datang ka dieu daya ka upaya mang di lembur ku upaya kitu. Lain deuk di nyawateun kami lain Nabi Musa. Mun lain deuk kuli baris lain kami mah. Ieu mah ieu deuk nanya aya maot teh. Aya ge teu pantes bagi anjeun nanyakeun jelema kos kitu. Enggeus di mana tunjukkeun ku di jelema na. Pas ditunjukkeun teh orang di tempat sampah keun enggak boleh beta mayit. Sok kumaha kos bangke kotok. Cek Nabi Musa dia kira-kira aman. Pan ieu teh lain ucing lain embe, lain binatang jelema. Musa, masih mending ku kami teu dibalakeun ka leuweung kenakeun dihakan ku ajab. Masih mending ku kami teu dibalakeun ka laut kenakeun dihakan ku laut paus. Masih mending ku kami teu dimutilasi. Poharamat anjeun ku hewana ka jelema, kumaha deuk teh hewana kabeh embe bawa kami beak kumanehna, cawene beak dilakian kumanehna. Ku pasek teh ieu jelema hirup pangkawara. Nabi ku pasek-pasekna Nabi Musa munajat ka Gusti. Gusti, ja aya ge ieu jalmina leres teh Gusti. Cak Gusti Allah mohon ieu Musa leres eta jalmina. Bilih abdi lepat nuhun eta. Tapi Gusti punten cak kaum lagi mah tuh pasek tukang bobok tukang tarok bener Musa tukang bobok tukang tarok itu salah eta kaum dan ngomong tengah bohong lagi perbah mana jadi kakasih Gusti na tuh ku macak Allah ya Musa innahu fatahat taurata yauman fawajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faghfira lahu bidzalik fasalla alaihi faghfira lahu bidzalik. Ya Allah ya Rabbi, Musa bener anjeunna tukang bobok tukang tarok tukang larikan tali androk tapi dina hiji poe dina hiji waktu anjeunna pernah muka kitab Taurat nu mana di jero kitab Taurat eta aya asma Muhammad aya jenengan Muhammad jenengan Nabi akhir zaman fasalla alaihi kemudian anjeunna maca salawat ka baginda Nabi faghfira lahu bidzalik ku sabab eta lah maca salawat ku kaula dihampura dosana. Ya mahiz dzunub Kanjeng Nabi ngalebur kana sagala dosa atuh cacahan kula bohong atuh cacahan atuh salah sarfulana mun ngomong. Jika Kanjeng Nabi jabongan Kanjeng Nabi boga sifat ya mahiz dzunub ngalebur karena segala dosa-dosa umatna bahkan dosa-dosa umat nu kapungkur dibaletarkeun mahiz dzunub eta ka Tuhan Syekh
anu geus maklum dina margib tafsirul khatir dicaritakeun deuk tukang borok tukang bobok tukang taruh kudu kumaha bae ge man buka Abdul Qadir padahal mah tukang bobok tukang taruh eta mun buka Abdul Qadir bae hayu bae ya Allah ya Rabbi ditulungan ku Tuhan saya bahkan Tuhan saya ge moal ingkah ngiindit di ayaumil kiamah jaza lamun sakabeh murid anu mahabbah ka anjeunna can asup kabeh ka surga sakumaha kos Kanjeng Nabi moal ka indit ka surga lamun sakabeh umat can salamet kabeh mahizunu dibeleterkeun mahizunu eta kunuturkeun manhaj thariqah Tuhan saya ya Allah Rabbi sarua guru-guru urang ge mahizunu urang nu taina dosa balongutan alhamdulillah kapanggih guru urang nyaho alim nyaho salat nyaho rukun salat bisa wudu jeung sajabana eta nu ngeunjeun ngalebur dosa urang ku sabab urang ngaji di guru-guru urang mahizunu ngalebur karena sabab dosa-dosa urang mun teu beureuh urang mun teu aya guru urang mangbeureunya asal jadi bajingan urang di luar bangkawarah hirup asal lebih bangkawarah tibatan bangkawarah jelema anu diomongkeun di Nabi Musa eta urang majigan tapi alhamdulillah urang boga guru-guru urang khusus dari dieu urang alhamdulillah nyaho rukun wudu nyaho rukun salat urang bisa kapanggih yaitu bawa katenangan ku wasilah pituduh-pituduhna nu tenda urang loba dosa alhamdulillah sakieu mah harieu mah eumeuh-eumeuh jeung sugan urang mawaan jeung sugan ka surga mah ridho Allah bari can bisa usugi urang salat ya Allah ya Rabbi para jamaah rahimakumullah saya maji ngaji mah maji dahar saya 12 pandulur mameureun di dieu ti sore keneh jiuk lagi bareng komo nu ngejok mati beurang keneh geus kabulu tiisnya kan gitu imam maji para jamaah rahimakumullah sekedar ala kadar gambaran jeung ibrah kula ge careut keneh nya kula makadal sagala kula maka dieu ge hayang jadi syahid doang hayang neudeun syahid saksi ka urang dieu jeung bakal kula di yaumil jaza bersih pula di itu ahli neraka urang kula pan urang tan ngaran teh urang dia jadi syahid jeung kula Gusti cak dulur kula nu dibaja di dieu nu dibaja pasir kula teu ridho haji upena asup ka neraka lantaran pernah silaturahmi ka guru kula nyaritakeun tentang kakasih Gusti mahidun miskiwatin sajabahna kula saksi Nabi Gusti kan gitu mbuh asup ka surga mun teu babarengan pan kula ditulungan ku urang ieu kula mah yang manjerkeun syahid doang saksi sakitu pangsaksiankeun kula di ditu atawa sabalikna sarua bae kula ge embung Gusti mun teu babarengan jeung dulur kula urang baja pasir kunaon lantaran pernah nyahidan kula ge syahidna kula saksina Gusti pana SB kajeun heula bae ge Gusti bari ada bae ge kula yang aya di majlis ilmu aya di majlis pun guru di dieu ngahadiran haul-haul guru-guru anu ahli ibadah ka Gusti harus bawa urang ka surga pan babarengan keula Gusti ieu tahan saya mah ieu RT ulah wakat urang emang BLT geus turun kan Gusti geus asup PKB geus jeung jaro-jarona urang kabehannya mudah-mudahan be urang diakuburin ku guru urang almarhum ieu urang diakuburin ku guru-guru urang anu laila urang diakuburin ku buya urang diakuburin ku sultan urang diakuburin ku Tuan Abdul Qadir ku deselu jeung urang diaku umatna anu kangjeng umat Kanjeng Nabi anu kenging syafaatna Kanjeng Nabi bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampura kula lahir batin. Mangga doa mangga ahli diri anu ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.